Inilah sosok Iwan Setiawan alias Wawan. Pria asal Tasikmalaya, Jawa Barat ini menjadi viral di media sosial akibat gangguan jiwa karena kebanyakan bermain game online. Awas tah tukangan tah. Awas tah nyemput tadi na tangkal cecenet tah. Wah, anjing beunang euy. Oh itu sanu nyemput. Wah, Dew, awas Dew. Pi, awas Pi, tabrak kanan Pi. Ulah eta mah euy, aduh urang da eta mah keur mandi karunya ulah. Ah, si emaknya ditembak kuatir mah. Anjing. Awas tah. Awas. Anjing. Udah ke kanan. Ah, labu sih mah. Naon? Wah, tis ledak kena teh kotok sama goblok. Wah, anjing modar deui mah. Wah, awas tah. Ih, si mah awas eta mah ulah eta mah doma anjing. Goblok si mah tah. Ah, modar. Goblok.